pemilih. Wah. Dul pemilih. Dul Sumang. Dul pemilih. Hek, ngagoler weh. Saya boga naon? Boga wangsit. Heg. Aing mau ngaganggu dia. Asa dia atau ngaganggu ngaing. Tapi lamun dia ngaganggu ngaing. Dituar ku ngaing. Di luar yuk ah. Udah hari ini dia mah. Yuk di luar yang aing. Tuturkeun. Percisnya meri dek ngenog si eta mah ilumpang ti ukak-akak. Wah, sia aya iya. Kresna Bima Arjuna ningali ti katebihan. Yayi. Yayi kaulanun kula Yayi Bima ondeh tingali tadi katingali panginten ku salira rayi leres nggih nu lebet sabara urang satria opatan Sang Hyang Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi katuturukeun ku Sang Hyang Dewa Nur Cahya limaan tingali keluar ti karaton saha si Semar geuning Kakang Semar hirup deui sia dan kitu teh leumpeuh Yuni sia diteuk-teuk sabariji cenah kumaha rumaos diteuk-teuk sabariji diteuk-teuk opat teh laleungitan sing goreng jadi wujud mata kula gede hulu hirup teh rumaos beunang kapangaruhan beunang ka Allah ulah kitu-kitu deui sapingkeun nanaonan Nyai ieu didegung-degungkeun atos rai atos tuman pingkeun ulah kitu sia ngajakeun pisan ka bida-bida atos Kang dayeuna mah kaula tos rubasa heuh ulah sakali-kali deui ulah nepi ka kitu moal atos atuh Kang geus atos ya Kang tingali ayeuna mah pejabat ayeuna mah ngabalodor kabeh teuing Kang tapi leung ieu mah Kang sakurang padahal atuh bagian aing nu kitu mah nya tong ka kademes teuing ulah sagala ku sorangan cing meuni kararitu cepot hampura kaula pot hampura cepot Kakang Semar Yayi kaula nu tuh numawi kedah dimumule oge eta ulu cupu Pandawa teh aing teu wani ka si Semar teu kumaha wani aing tapi ieu mah nepi ka ngahajakeun pisan lain sakali wae sia teh teu pina damel awas urang tong
karasa siap bobot 1000 kati tenggelan aing dah mejeh deuleu luh kuatan kita pukul dari jauh pukul dari jauh mau coba ayo sok ajian kaula kekuatan kaula nyata Bayu Bajra aduh waluh warek aku nak kenal dul pamilis walah hebat Bayu Bajra iya dul pamilih dengar sia saeutik kuama hebat ya aki-aki tenaga dalamna aduh ai lempang gerak tuwe kanya kaula mah teu bisa neungeul ti kajauhan pot nya bapak aing mah aing geus biji mah cek aing oge aluh ulah wora deuleu eta ilmu kolot urang teh heueuh ngan jelema raeng di luar naon cenah tuh di kejauhan itu teh si Cepot Dawala teh anak Semar ai kitu ta eta ge anakna ge Sararakti meungpeung paningali jelema ka dewek si lain jeung dewek urang api-api gelut teungeul ti kajauhan ceuk si lain teh Bayu Bajra dak juralit dewek ceuk dewek dul pamilis dor juralit ayeuna sok suara butana sada toke kagencet sia mah kieu aka atuh buta mung hayang cemaring ah da si eta mah mung eleh sok atuh lah orang ngajar aing boga aji Bayu Bajra ngegeblek teh Bayu Bajra bakal ditibankeun ka diri maneh Bayu Bajra sekali sewa tah ayeuna si leung mah cing leuwih ti kitu dul pamilis tah sok ayeuna la ilaha illallah ayeuna goblok sok atuh bisa dibawanya di mane ayeuna Tapi kageuleuheun sia mah Bayu Bajra Dul pamilis Dul pamilis Dul pamilis Dul Sumang Dul pamilis Hek ngagoler weh saya hiji deui ti aing sok Sabtarnyu ya cing sok penastik kersayang tumampara Iya Yedenawa dijamak kekuatan Aji Sabtarnyu Iya atuh paburisat jadi seuneu lir cika-cika si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna Sang Hyang Rancasan nyaeta saderek Semar keneh anu parantos aya di alam marakayangan hiji dua
Ampun. Kurang ajar sia. Saluhur-luhur ge nu giruk moal burung amruk sia. Sagagah-gagah ge nu murka moal burung cilaka. Sasakti-saktina jelema nu sulit pikir moal burung cacing cirihi. Kurang ajar. Sok deuleu. Ditunggu sia bongohna aing pek teangan. Jang. Ulan. Salamet sararea deuleu cu. Alhamdulillah. Hapunten we tina kakirangan sareng langkung nanya cu. Kumohon. Ieu lalampahan rupina urang pungkas ku Kemang Tinetik Sinebaran Sari tutup lawang Sigotaka.